Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisitana cek batur jelema edam Gimana Berat, di mana biasa we kurang kuriling bisnis. Lain juga wajah nama kabar-kabar gembira. Iya dong. Kalau mah Bisnis? bisnis. Bisnis tahun baru Biasa bisnis kulit yang duraring. Nah, jalan alhamdulillah. Kaparangan pisan gitu. Kaparangan. Perangan naon? Urang teh geus nganggur Brad kena pulang. Nyaho atau kudu diumumkeun teu kudu nyaho urang. Bunga data ini bisa jalan. Oke, heula atuh da can pubuhnya guys nya. Waka ato. Jadi kieu caritana mah. Caritana urang teh panggih jeung CS urang, babaturan sakola. Ayeuna teh manehna teh domisilina teh di Afrika. Gitu. Tah bergelut dina dunia ekspor impor kulit. Kulit. Ulah sieun Brad, kulit mah ngapadeng di urang. Pasti Kulit mah tenang. percaya. Terus kumaha Brad? Tah ngan ayeuna teh babaturan urang teh ngabutuhkeun kulit aki-aki. Sakai deui. Ngabutuhkeun kulit aki-aki. Aki-aki. Heeh. Mana hina kai? Naon jangan ngahina. Si aki-aki sih, minta aki-aki. Heueuh butuh kulit aki-aki tah babaturan urang teh. Aki-aki. Ya rada meujeun rada dinya mah euy. Cicing. Buat teruskan sama mu eta aing, kasih aing. Aing disisit gitu, disisit aing kudu disisit dijual. Ya heueuh meureun. Hina-hina teh. Aing ge nya ge nganggur sia. Aing kudu ngajual kulit aing kehelaan kehed. Sia ka aing hina. Pada dinya geus nganggur lila atuh. Ayeuna aya peluang bisnis anjir. Peluang sia. Ini setiap. Ini sia. Goblok aing aki-aki mah aing ek dibeset. Dia ngapuning aing. Dia ngapuning ke mana? Hah? Ini tuh. Arek moal. Ini aing mustahil ngadengin. Nyeri aing mah nyeri. Nyeri. Ini lumayan. Ini. Oh, Ini tuh. anggar Ini. anjir. Aing kudu aing segenge, kan? Aing harus yang kulit moning. Ya. Naon deui sia? Oke, heula atuh tong waka ngamuk-ngamuk. Jadi eta teh kulit tongong aki-aki teh rek dijieun jang tago nyering. Terus kumaha Nah, terus kulit beheung ieu arek dijieun ajang kupluk. Ini. Goblok sia. Awas saya balik deui ku aing heldan sia. Ai bibi tadi ningali teu keur jeung urang ka klinik aya ibu-ibu nu rada ripuh geuringna. Heuh ningali kumaha kitu Gonyelong di klinik keluargana neangan perawat burber anjir teh ka mana ibu-ibu eta anjir. Yeuh kudu teh balik Ya, balik kumaha itu? Bu, pamit teh kiatna mending kene uwi we jung karunya dikitukeun ku bibi teh tadi. Nying. Marah ieu bi aing. Please bi. Pan si ibu-ibu teh ka klinik teh rek berobat lain rek senam juma. Parah anjir bi aing ieu serempak deui wae anjir. Ya omongeun anjir. Please atuh mau maneh bisa teu sih anjir teu ngerakeun aing sakali mah anjir. Aing teh ngasupkeun ka perusahaan eta teh lewat babaturan aing saremo. Terus ayeuna maneh nyieun masalah di perusahaan eta. Era nama aing pan meureun ku babaturan. Masalah naon di Brad? Maneh digawe. Maneh di waktu nagawe ka mana kamari? Ya. Kabehnana babaturan maneh di pagawean kabehnana neangan maneh nepikeun ka bos turun langsung neangan maneh. Salah paham eta mah Brad. Salah paham kumaha teh? Yeuh, bos orang sorangan teu mimiti keneh ge geus ngomong. Pekerja yang baik teh susah dicari. Tah. Nu dimaksud Gusti Bos teh urang. Banget si arempag.
Entah gitu konsepnya Saremo. Parah anjir si Emo ya. Mo, maksud si bos karyawan susah dicari, maksudnya lain sia susulumputan ke waktu nagawe sih teh. Hese neangan jelema anu bener dina pagawean maksudnya. Parah aja ya si Saremo. Bengket cek aing kita situ sirahat teh rengat anjing. Pusing aing harapan Saremo mah. Berat. Lain tadi tadinya juga ayat tamu di mana eta? Baturan ngirim cowok raja cerai biasa. Buat tamu teh nyusahkeun we. Hayang atuh ngadengin bungah tamu teh berat dinya. Nyusahkeun kumaha teh? Ari eta ngadon nguruskeun anu cerai eta, raja cerai. Kumaha eta? Naon aya di dinya anya? Eta raja cerai. Eta. Anya ngacaprak ge aki-aki. Ya. Mending kena uruskeun mah keluarga tirinya can pug bener. Keluarga tirinya ge nguruskeun batur capek-capek naon eta. Cau raja cerai maksudna anjir cau raja jenis cau. Pan loba cau teh cau moli aya cau amon. Nya aya cau lumut. Macem-macem tah eta mah jenisna jenis cau raja cerai. Maksudna lain raja terus cerai jeung permaisuri lain anjir. Ampun teuing aki-aki ieu. Serempak deui wae sirahna aki-aki. Nyet. Lain bima sok kepikiran bae teh. Pikiran naon? Tiang listrik karunya nangtung be atuh kali-kali mah diu kagoler merencangkeul. Mode ari peuting heg hujan geuningan mun eta tiriseun nya besok hayang injeman jaket Sakalian we payungan atau tiang listrik ku bibi. arek pir Ya, ai bibi kapi naon anjir. Ka tiang listrik nepieun ka perhatian kitu. Dulur. ih kan tiang listrik hareupeun bibi terus unggal peuting unggal poe malah mah teh tetangga tuh ada deket arunya. Ya, ai bibi tadi sahur teu. Hah, sahur teh ieu nepikeun ka ngacaprak ieu eta kana tiang listrik eta anjir. Sahur malahan saura di dinya deket tiang listrik da karunya. Anjing. Moal mah. Ka tiang listrik ieu nepikeun ka dipikiran bibi aing eueuh nu leuwih penting bi. Ampun Gusti. Berat. Awe mah loba pisannya nu jadi pahlawan euy. Nya loba cut nyadin ibu kita Kartini. Loba ceng ti awewe mah. Loba. Eta berat. Anu bangsa TKW berat eta. Disebutna pahlawan naon berat? Tah, lamun nu kitu disebutna pahlawan devisa. Nu kitu tah. Aceng ge hayang berat euy. Ngan pugula laki mah langka berat ayeuna mah nu ka luar negeri. Aceng ge bisa sebenarnya mah disebut pahlawan bisa Aceng. Aceng. Ngan Aceng mah pahlawan tanpa bayangan disebutnya. Ini Aceng mah tanpa bayangan berat. Nya tuh. Ya guys ya. Aceng mah tanpa bayangan. Soalnya ki guys. Jadi Aceng mah lamun misalkan aya debt collector teh ka imahna nya. Ngebalicatna teh anjir seperti tanpa bayangan ya. Gitu. Tah gitu, Ceng. Jadi seperti menghilang lah Aceng. Luar biasa.